Wabarakatuh. Nada dawa song komedi alhamdulillah dina ieu waktu sadayana aya Kang Barakata, aya Kang Ade Walet, aya Akti Daus, aya Cida, aya Mang Caca, aya Mang Ayi, tangtosna aya Ustaz Hari Petir. Insyaallah dina ieu waktu urang biasa dihubung sadayana. Mudah-mudahan sing biasa kahibur kana kabupang beberapa kana mah. Begitu namun urang panggil we Kang Barakata. Terus kapanggung we ajeuna nu nganyiptakeun lagu Runtah. Nah. Osok ya? Oh iya. Halo Kang. Tadi apa? Oh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya. Siap. Cek. Bang, Kumaha? ieu wargi di dieu geuning mani ka Bahrarasi. Wah, alhamdulillah. Suka mandi namanya lagi. Hararase garilis soalnya lembur suka mandi, resep mandi. Suka. Alhamdulillah dina ieu sing kuring biasa silaturahmi sareng palawargi sadayana anu karasep, anu garilis. Alhamdulillah. Aya pantun. Naon pantun Kang? Ieu pantun kangge palawargi di dieu. Kini takuan-kuan. Allah eta Sagala. Wajangna Daun saga na buah tomat. karidina kumaha? Suka mandi di lembur Lembang. Menikah bersemangat. Semangat. Merdeka. Merdeka. Siap Kang? Aya siap. Aya lagu naon Kang? Lagu bersemangat. Cikopi bala-bala. Anu bade joget mangga moal ditarik bayaran. Siap Cerena. CKP kan artos 25.000 beas 2,5 kg kamasikeun. Cikopi bala-bala. Rasa
Aduh. Lagi alhamdulillah satacana sing kuring bade bewara kasadayana Mau waktu makan. bade ngadugikeun ka pahlawan sadayana di dieu urang gaduh pamimpin anu berbakti ka urang sadaya tos 3 periode 18 tahun Pak Kades Yono Yono Mariono. urang doakeun mugia anjeunna sing ngajadi ngajantenkeun Wakil urang wakil urang di kabupaten. mudah-mudahan Jadi doa sadayana. bade neraskeun perjuangan Udah mon. 3 periode di dia engke di kabupaten Lewat. janten Aya anggota pesan. dewan. Mohon Aya pesan kesan naon artinya politiknya. tah aya lagu-lagu politik. Jadi ayeuna teh politik teh rame. Ya. Tahun-tahun politik teh nempo kanu leutik. Tapi lamun geus jadi poho kanu leutik. tah Kades Yono mah moal. Iya. Jadi Kades Yono mah moal poho Kanu leutik. Aya ge menyebutkan politik. Naon politik teh? Puguh kanu leutik neangan sorak teh. Lamun geus jadi, Geus jadi boga jabatan. nipu kanu leutik. Tah eta ini teh kumaha? Nipu teh urang teh janji rek anu janji terus eueuh teu ngabuh kita. Ulah kitu. Jadi teh lagu nyindir kangge Pesan politik. pesan politik kangge anu di luar Lembang lah. Sanes kangge Pak Kades Yono. Sanes ka urang sadayana. Kang Aboge sadinya. Siap. Politik. Politik nempok kanu leutik. Tang eta Pasaren jadi calon. Politik poho kanu leutik. Tah itu lamun geus jadi. Politik puguh kanu leutik. Neangan sorak kepenghubungan. Politik nipu kanu leutik. Tah itu geus boga jabatan. pasakeun nyalon mah loba obral jantung bikin raih suara. Tapi dina waktuna manehna geus jadi janjina taya buktina. Politik nempo kanu leutik. Terus jadi geus kitu Poho kanu leutik. politik puguh kanu leutik menang sorak geus kitu Nipu kanu leutik. Bahaya alaya anu nipu teh sok bahaya. Sok poho kanu ulah poho kanu leutik Pak. Ya. Kades Yono mah moalnya Wah. makana kurang dukung kurang doakeun Tah gitu. aya nu mere duit sok eta milih mah Kades Yono we gitu. Kurang simpul makanya. Politik nempo kanu leutik. Tah eta pasarek jadi calon. Politik poho kanu leutik. Tah itu lamun geus jadi. Politik puguh kanu leutik. Neangan sorak kependukungan. Mantap. Politik nipu kanu leutik. Tah itu geus boga jabatan. Pasakeun nyalon mah loba obral jantung bikin raih suara. Tapi dina waktuna manehna geus jadi janjina taya buktina. Politik nempo
Abdi nama acara puncaknya Alham. komedi nada, komedi dan dakwah. Nada Ayah Kidaus, dakwah sareng komedi. komedi Ade Walet, Ade Walet, Kang Ade Walet ke salah-salahnya jeung Pak Ustad. Pak Ustad. Ya, mohon. Kurang panggil nya. Panggil mohon. Maka Kang Ade Walet ya kalau kapayun oke di rencangan gua Pak Ustad hari kecil. Kang Ade Walet. Ade Walet, walet teh manuk anu pangmahalannya. Mana walet? Kang Ade Walet. Aya mohon pagah petunjuk ti Kang Ade Walet. Oh, naon tah? Oh, dina laguna. Laguna. Kemudian aya nada mana dana kana sekedik teh aya sekedik papagah ya aya dina lagu awalna. Kang Ade Walet mau salah saja kalau dulu di daerah Lembang. Oke Kang Am sami nami musisi ya. Kita lagu oke. Apa itu bicarakan? Duduk. Nah, era raya bu, burit bah, setengah 11. Oh benar, ada waktu lah. Lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nara raman sadayana, menyambut nama ngomong yang dianya. Hari kalau sani nama tos ayana, pribados saja nyarengan dengan acara. Nada kom, mereka kan kudu dijelaskan itu mana nada kom ya. Nada kom teh naon Bu? Nada dakwah sareng komedi. Pribados anu nyanyina Bapak Kiai Haji Patir anu dakwahna, tausiahna, komedina aya Kidaus, Cidaus, aya Makai. Pokona mah beunghar urang deui mah. Satacana urang kasalakeun salah sawios lagu di albumna Pribados. Jarangan nada dakwah sareng komedi. Kasarakeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa kedua orang tua hamba. Kasihilah mereka sebagaimana dia mengasihi waktu aku masih kecil. Ampunilah semua dosa-dosa muslimin wal muslimat. Amin. Amin ya robbal alamin. Anu nyana kape hurungkeun garang. Anu nyana kape hurungkeun garang sae. Hurungkeun sadaya nyana kape. Sadayana
Bu, semangat Bu. Walau berat beban hidupku alami, bukan sendiri, hanya kamu ayah dan ibu, lembut belayanmu, hangat kapanmu, oh masih terasa di benakku, hanyalah doamu, rupanya akan selalu, semoga Tuhan mengampunimu. Oh ibu, oh ayah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan ridhonya. Oh ibu, oh ayah, semoga anakku selalu berguna untuk agama, bangsa dan negara, bangsa dan negara, bangsa dan negara, bangsa dan negara. Koprok atuh. Alhamdulillah. Mana mah salah gue adalah bagian Pak Kiai adalah sareng rekan-rekan salah itu Pak Caca. Yuk, sok Pak Kiai. Eta suan lagi lagi dan pancangan hari salira kieu mah napas panjang kunaon napasna panjang kumargi persediaan napasna di Berbunga terus ya mah, boleh di tangan. udah kompresor alhamdulillah berarti terus tegera di asal deui ya tadi cici kan ya kawan anu kararsan sing kuriman mah dari Tegalek ya sampai dari lu tadi mapan kayak di Pangkerma apa besarnya sama grup anu ngotos terkenal di TV ya Dunia serang akhirat. gitu di TV nasional, TV lokal. Nah, urang mah di TV anu di Jarwal, TV Ruksa. Atuh kalau sanoge rutin apa tamoga sarenan dari sana di Kempel. Ibu-ibu Pak Ustaz, Pak Haji Ustaz, ibu-ibu sadayana karempel. Dia bapak panitia, rutin apa sareng ibu panitia. Di panitia itu alhamdulillah. Kapanitiaan anu udah bisa aja di situ. Atuh oge teu gila perencanaan api sok sering main ambil peng kamera abayot Allah payot aturan jeung dia manapukeun teu masalah dugeuli sabi nya murang kali Pak Ustaz ya anak jadi kayak kursi cenah nyara kursi we itu mohon atuh oge teu lah cicing Gede-gede siete. Abang Ustaz rek nyarios, ada pembukaan, ada maringan kocok wae, tidak urang cicing rekepkeun. ada usaha teu ngomong pikituan mungkin Ini mah kalau ngocok lain dek ngomong hasilnya kapannya kali dek ngomong Pak Ustaz ya pada nyarios Pak Haji Ustaz teh borong-borong Ya atuh, mata cicing mana itu kocok wae. kapan acarana ge can dibuka Hah? acarana ge can dibuka Coba siapa? Can naon-naon geus kira-kira batur sih mah. Naon dia ngomong? acarana ge can dibuka Hah? acarana ge can dibuka Tuh. Era ieu diri teh aya pengersana Bapak RW, aya pamantan lurah, keras rumah maksudnya aya Karang Taruna, aya barudak, aya ibu-ibu Aisyah sagegabah teuing. agak paham ngomong di acara can dibuka Eta kayu cilaka teh teh. siapa kenal di mana Make diminta buka celana teh. sejauh-jauh muka celana acarana buka Hah? buka acara mana sih cerina bolot Lah.
Pak Haji Ustaz punten dia. Coyna bolot lain kita buka celana, buka acarana. Oh, mana itu kamu kacalana? Cek ayo kira-kira kamu harus Ustad era. Buka acarana buka. Kira kita ceramah kumaha kita. Buka euy dari situ ngomong itu kemana karep terus Kompasnya aja. Da urang mah teu nyaho naon dari kita kadir. Ku abah teu nyaho urang. Oh, apa kita teh teh? Oh, mempersembahkan Karang Taruna RW 15. Nah, sih itu maksudnya teh. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Oh, tak eta Nah, dieusian ku Komdak teh baheula mah nadakom. Artinya nadakom ari urang mah da urang Sunda sebenarnya ulah nadakom. Nadakom. Nadalawak we tong nadakom. Ropek bae lah kalau mana. Nadawak. Nggak sih kita ngomong wae ngomong Pak Ustad. Moal geus nyaho wae mah Pak Ustad kacan jadios. Tahu sia ke daerah. Jadi kunaon teh urang teh istilahna mimipit ku amit ngalak kulumeta netek taraja di cakamalan. Ulah sangeunana man hantem wae ngomong. Aing mah tata kici ge bagur tara ngomong. Ini mau coplak we hantem itu irah ada ngomong. Woi. Ira rek ngajina ieu mama rek ngaji heula. Lah, Kalau mau coba apa ya ngaji kumaha? Salanggapan tadi tipu deui usah deui dikuan kita tahan. Oh, badannya Rios. Ada mana yang siapa mau badannya Rios itu? Kurang penting suasila apa dia Bapak Kiai. Bapak Kiai penting. Ayo orang ibu naon dia? Penting suasila. Oh, ke sana teh. Mun pangarsa ya ketemu suasila. Nya pangsa. Cuma Pak Kiai sok bebas. Nya Habis itu nyarios urusan apa? Lamun nyarios, datuk kudu ditenggelan setam disetako ke peot lah. benar. Atos, mana atos? Atas. Tong asa-asa, nyarios ya. Urusan si Ayi tidak ya. Si Ayi ngakukan urusan Abi. Atos, Abi kali kali ini, pilih si Ayi nyarios. Mana itu ngomong wae era Pak Haji Ustaz, tidak ada nyarios. Dia teh Pak Imam Mustami. Semohon. Ya, Kurang teh, atos. atas. Ulang ngomong, cicing. Hei, nggak si dia di Mang Amang dia, Mang Ayu dia. Ayo ngaji mah gitu. Kumaha? Doi, Gusti nya. mau apa? Sekedarnya. Kira Abi keun dia Ustaz. Iya. Kan? Yang besok. Mana? Ngomong baik awas ya. Sekali ini ngomong kita baik. Mimpi naon urang penting Duka kumaha tidak aral mau situ mah. ceramah Oh, mau pokok ceramah. jadi beres-beres. Itu lanjut ngomong coba kayak itu tadi kan. Iya. Kayak mau cicing ngulana ada bahaya bagian anak ke bagian mana bagian kurang. Ya mau ngomong nggak bisa gitu bagian. Semoga masak. Kayak ngomong baik itu di mana? Aduh, khawatir kita. Coba kita siapnya. Karena sekarang kau sudah serapi, lain cari kan biasa emang ke. Aduh, nuhun garis. Saya sekarang iya pernah kan. Atas. Adik beres sih. Mangga Pak Ustaz, tongkat salsa. Atas. Tongkat salsa. Enggak, situ bisa dicakar baik. Astagfirullahaladzim. Wah, Abi cari dia, Abi Pak Ustadz di luhur. Kumaha ngumpul di panang. Atas. terus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi salempat, lamun ngajabab salam kedah kompak. Kakak lain ayo gadisnya. Di samping dari salempat. Kalau itu ke kompak pelguk.
Jadi di ayo di samping dari saya pakai mani itu. Lain mani kan sama paribahasa makanya. Paribahasa saya rokok. Paribahasa. Paribahasa kita kerang kita. Oh saya mau cari. Muang. Terus sambil lagi cari. Iya, Angus ya madu. paribahasa. Siap ulang lagi. Kali sebelah tuh kali. Nah, memang Kali ya. Yang sebelah pasar. Mana asal? Ayo diuk kita kursi di kedol. Ini kamar tuh kita kena kena. salah. Sulungan dari ini. Wah, saya kan diuk lah. Wah ada di kedol. Kamar kursi. Sopir nang. Kali kan kedol. Betul. Pak Haji Susat. Itu yang paling Sana kamar kursi dia. Betul. Nah, Coba. mengapa cari Kursi nomor di bukan seorang lah. Ayo kalau tuh kita kan diambil. Karena sih itu apa? Terus takdir. Terus takdir. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun anu kapihatur minangka pamuka catur bangga urang tamprokeun kana Allah anu maha gopur. Amin. Anu parantos gurus ngatur orang lembur sehingga urang sadaya tiasa ngariung patepung lawung pamprok jonghok sareng ibu-ibu anu di kerudung bapak-bapak anu di kopea kum sapara kanca. Mudah-mudahan orang suka mandi ieu urang sadaya sing tiasa gumulur tina kajujuran gumelar tina kajanglaran sinjangna ku kabarakana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mangga urang limpacurakeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap ke para sahabatna, ke para tabiin wa tabiatna, tutupi urang selaku umat akhir zaman anu parantos turut tumutkan ajar pantena. Amin. Anu ku pribadi sepi hormat nyata Bapak Yono Mariono, Bapak Kadis Yono Mariono, Kadis Kadis sang legendaris ya. Kadis sang legendaris. Nah, lagi dari mana? Legendaris. Lagi dari mana sih? Jadi tilu periode mana? Priyo. Kan nyalon dari ayeuna cawratnya. Nyalon dewan. Nyalon ke Ewan. Dewan. Oh, Ewan. Mohon. Hebat. Halus. Ewan mah joran. Mohon. Nah, Ewan. Pak Haji dia nih. Dewan. Dewan mudah-mudahan mantanannya sing berhasil. Amin. Tos lengser jantan kades ya. Amin. Mudah-mudahan ada tiga dewan. Amin. Sisi catat Allah Subhanahu wa taala. Oke, tenggilapan ku pribadi si hormat Bapak Erwena, Bapak Erwena, Bapak RW. Bapak Erwena, Bapak RT. Bapak RT-na di atasan ugi ke bawahan kum sadayana mudah-mudahan ngurus rakyatna cing langkung sae cing langsung amanah tur jujur ikut sembako ke para rakyat-rakyatna amin ya Allah Ya Rabbal Alamin. hadirin ada hadirat kami rahimakumullah sim kuring bade nyenak tema nyata duit ya duit Coba. Kakaraun aing mah. Hah? Kakaraun. Di mana-mana tema ya pancararaga Agustus. Milang kala Agustus suka 78. Lamu dina nyepitan dina raga ngeureut. Lamu dina kawinan dina raga nikahkeun. Ari ieu duit. Duit mah ke lamun geus nabeul. Eta mah lain nabeul atuh. Lain dia kakaraun urang tidak tahu siapa kan yang kebahas kuit. Aya mang duit teh aya artina. Lain duit aya tuker menukar rupiah bikin. Tukar-tukar. Duit teh aya artina mang. Duit aya artina. Aya artina duit. Ari artina duit naon eta? Dena doa. Doa. Una usaha. Usaha. Una Dina. iman. Iman. Tena takwa. Takwa. Jadi duit. Duit teh doa, usaha, iman, jeung takwa. Tah, heula di dieu. Mohon. Wingir tanyakeun. Ampun ya ka Ustaz. Mohon. Ari doa teh doa anu mana? Doa teh kieu mai. Ngaran-ngaran sadayana doa nya eta disebutkeun kaum muslimin jeung muslimat nyata pasti diwajibkeun urang doa ka Allah Subhanahu wa taala. Karena senjatanya orang mukmin nyata doa doa senjata orang mukmin teh doa. Orang mukmin doa. Jadi disebutkeun fasara inna fi kuntum
wajana bidina insana wajana bidu'ani wassalatu alaika wa tabi'ina rahmatan. Jadi urang teh ngadoa teh ka Allah supaya urang teh dikabul jeung dirahmatan. Oh, sama ada doa tadi umah usaha tadi doa dibahas biar artinya jadi sisa jalma juga doa ke Allah Subhanahu wa taala tangtu eta jalma bakal dijabana ku Allah Subhanahu wa taala. Itu penting mah sering doa we nya. Doa. Anu kaduana Usaha. Jadi contohnya misalnya orang suka mandi, bapak-bapak misalnya contohnya orang suka mandi tenang usaha ayeuna yang usaha tenang ke pasar misalkan contohnya. ya. Ayeuna orang bari adu ya Allah paparinan abi rezeki abi ke ya Allah dimudahkeun. Tapi itu usaha wajib di langit mah. Wajib di langit. Tapi urang kun barangan ku ikhtiar usaha. Jadi urang teh bari jeung ikhtiar. Usaha bari dagang. Bari dagang gitu. Orang dia dagang tadinya maka syaratu wa fa'ala takum wa jangan tasyaratu hatta syarat. Di mana-mana jalma ayeuna bari ngadoa terus usaha tangtu Allah bakal maparingan rezeki anu barokah. bocor Nah, itu makanya disebutkeun teh. Ketika mah doa usaha kemana wae dengan cara kumaha wae penting halalan dari ibadah. Oh, bener. Anu penting mah halal. Eta. Doa usahanya Terus kena ina iman. iman. Kakaina tak can cukup lamun urang mang aya iman cacat disebutkeun lamun urang barengan doa jeung usaha can cukup lamun can barengan ku iman. Namun disebutkeun eta iman al iman syaratu ila fil imani wa takum tasyaratu hasyara di mana jalma lamun geus dipaparingan keyakinan pasti eta bakal dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Jadi iman teh artinya teh percaya. Keyakinan. Jadi urang teh kudu yakin ke Allah. Yakin ke Allah. Di mana jalma yakin ke Allah nya tangtu bakal dimudahkeun diri ku Allah. Dina usaha dina hasil teh mah teu yakin. Dah dengekeun sia teh. Maneh sia teh Mata oge. Ulah kana duit teh duit ini kudu usahakeun. Usahakeun dibarengan jeung ku iman. Tena aja. Tah terus Tema takwa teh urang teh disebutkeun bagan ngaran-ngaran takwa nyata seueur makna jeung tujuan takwa. Takwa di dunia naon? Urang jauhan urang larangan-larangan anu dilarang ku agama. Nyaketan urang dina kasayang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta disebutkeun takwa. Takwa eta lamun urang geus ngabeunangkeun kana hiji perkara urang nyaeta moes kana hiji perkara contohna misalkeun mang aya ibadah ka Allah larangan kali urang misalkeun aya nginum misalkeun nya ulah urang mabok Gina, urang pau, eta larangan. Jauhan larangan eta. Cekatan nyata ke Allah supaya hirup urang bahagia di dunia. Aya bahasa Arabna ka Ustaz sakedar. Urang era babarengan sareng Pak Haji Ustaz di Pamulas teu tahu sabaraha. Ai kitu kumaha? Anu tadi teh artina takwa, Kumaha? iman, percaya, usaha. Aya bas Kang Caca cenah di dieu sareng abah oge. Supaya beri anu dititipkeun dari pusat, banyak sage cenah bahasa ruti. bisa Make bahasa Arab. Mana bisa kalau bahasa Arab? Kumane? Kumane kurang. Kumane? Kurang. Mane? Mane kayu urang? Era urang atuhnya babarengan. Iya urang mah. Iya. Eta mane? Dia mau kurang. Mane eta mah jeung urang dehu? Apa mana mau kontre? Mane eta jeung urang? Itu lah. Ada di sana. Urang mane? Kumane? Heeh, pe. Empe. Mana ya? Terus kemana? Oh, tadi Tadi belanja. Oh, sok. Ya Pak Haji Ustaz. Anu tadi dipikeun dina duit eta teh usaha. Heeh. Tah, Kang Caca cenah pikeun anak. Bener. Dari Pak Haji Ustaz papan sabaraha bahasa. Bahasa Jerman, Bisa. bahasa Inggris, Bisa. terus buku bahasa Sunda ada bahasa Bener. bahasa Indonesia. Bener. Tah. Masa Arab cerita Caca. Mana bisa? Alawat tuh bahasa Arab. Mana bisa? Anu teu bisa halo atuh mana orang babarengan. Wah, ayo Tahu nggak sabaraha. percaya sih teh. Cobaan sih. Sekali kurang bahasa. Bahasa Arabna. Bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Piluan di bari heula ya. Piluan di bari heula. Oh ya rumah. Oke baik. Saya ngajawab salam teh doang. Oh ya. Ya. Jadi guru kompak balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarua kan jeung Pak Haji Ustaz? Sarua kan? Sarua. Sarua. Asalna sarua. Eusina. Eusina. Ci. Lamin pi Quraisyin pil butuni lapil. Lamin pil Makanal limas. Tapi terus wahus di pikoroi si pi min huma kolak wa min yakul sadaqallahu aladzim sakitu Ibu ngartos tuh bu. Ibu ngartos tuh Itu ngartos Neng ngartos tuh. Itu ngerti yang ya. khusus ke panitia jeung ka abah Atuh kudu dihartikeun da. untuk kudu diharti Geus teu kudu. atuh kudu Ya di mana-mana ge Pak Ustad tadi nerangkeun kitu kieu. Heeh. Tah dihartikeun. artina Heeh. lamin pi Quraisyin sing saha sagama lamun teu jeung Quraisy Lamin Quraisy teh pil butuni lapin lamin pi jeung Quraisy. beteung lapar makan ngalin nasi maka eta jama kudu gancang tidak ada makan nasi wa husni fi qoroi No tadi. sing saha jalma anu haus ti corona Oh. min huma qola Min kuno kola. wa min yaquli Wa min yakul. gancangan pangolikeun Coca-Cola sia teh aya kita tadi minum teh utureuna So aja mun minta mahal aya kola. lamun eueuh Coca-Cola Naon? wa min yaquli Naon kudu kudu yaquli da itu segala beuki dia Aya eta mah bahasa Padi saya mah eta mah bahasa si Aji lah. Oh, eta mah bahasa doana doa ieu teh, doa lapar jeung doa haus. Aya kene kau Ka'bah. Insyaallah. Tah, ieu cenah berka'bah di Pak Ustaz. Naon Wa Japari pikaromun dia. naon darina? Keula setelah ya kene. Waduh. Wa anfauna. Waduh, ditambihi. Kamu Ka'bah ieu mah khusus. Heeh. Di Pak Ustaz cari Kang Haji Pak Caca. Oh. Mana teh? Wabah Zafari Cingkarun dia. Abah wayahna cing karunya wa arpauna ditambihi wayahna penting cuma ampauna tambahan deui Juri kena amplop. udah loba sih mah Lain eta mah eta mah berarti panitia teh mah doa amplop. ngadoa eta mah sanes dibahas Tadi Pak Ustaz abdi masih kene dacing aya. kita sih usaha apa urang usaha anu ngomong langsung aing era ini make bahasa Arab Jadi anu tadi maksudna kana takwa ieu. Maksudna kana takwa teh urang teh kudu takwa Takwa kieu tah. takwa. hari mana we takwa beda arti setiap bahasa Arab mah Nah, lain tong saya jadi saya kenal aku sebenarnya ting oh, nah itu dia untuk bisa den ujung tri. kita untuk terus bisir aku baturan pun takwa cing lako takwa ya takwa Enggak bayar. setelah kita nih mau untuk basuh Wajah untuk basuh itu dan masih wah itu gimana Kalau misalnya kamu dikieukeun mah kitu. Kayak sok kieu ngir mangir. Ibu-ibu pilih bade aya iklan Pepsodent mangga. wah Oh, mau sarwana aja. wah ini ruangan Apanya yang wah? ini ruangan bau huntu Wah, wah ini sekali gitu. Wah, ini ruangan. mengapa bisa ada pagi antara siun Tantras tadi disebutkeun nanya. Antara kesimpulan tina duit teh doa usaha iman takwa Nya. duit artinya. Di mana jelema lamun sapraktekeun opat perkara eta maka kana betkeun
nyata syaratu illa fi fasyara wa kalata inna fi fahda layatakum inna fi du'ana nashkura inatil karimah. Semuanya upil betul nih. Barang siapa orang-orang yang telah berdoa satu doa kepada Allah, terus dia berusaha, terus dia dengan hatinya itu percaya kepada Allahnya, setelah percaya dia melaksanakan takwa dengan kebaikan, maka itu dapat kebaikan. Hidupnya akan bahagia. Amin. Wal akhirah. Ternyata Mang Aji Tidurnya lebih ke akhirat yang tidak di awal kan. Lamun orang geus berusaha itu hasil kan baik. Itu keberhasilan yang tertunda. Coba deui. Lamun geus 3 tahun teu berhasil wae. Nyangan we ka tali rapia ngagantung. Ya. Tapi pulang itu aral teh. tadinya tadi nama urang Tahapanna teh. tahapanna kedah disebutkeun kehidupan urang 4 perkara. Kunci kehidupan. Kunci 4 perkara. 4 perkara. Nah, itu 4 perkara tadi insyaallah hidup bahagia urang di jauh. Mudah-mudahan warga Gresik pengen kabulutan karena kasuraman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi putra rahmat berkat Allah kan. Gitu. Ayeuna aya bintang tamu. Aya bintang tamu. 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 Bintang tamu. Anu hiji tadi ge disebutkeun di salah sahiji radio TV swasta di TVRI Bandung. Nu kaduana ti Jakarta. Ti CPTP. Tapi rusak mah. Anu kadua dipina anu geus eueuh kudu make set-top box, setan box gitu. Oh, ti TV analog. Anu kadua di TV analog. Anu katilu tanya Kang Aji pan dina sosmed TV. Aya. TV anu hancur pasti aing mah teu boga TV dan teu kaya kudu make setan box. Mun teh jangan dikawakeun mun. Urang bisa ngageulai mun ka pengersana. Ceidar. Sia Ceidar jeung Ki Daus. Tepuk tangan buat Ceidar jeung Ki Daus. Bisa bajarkeun bohong. Beda ari Sok ade. Ari teu mah kaprok aing mah kaharuan. Datang situ sidar karena datang sidar jeung si Aki Daus kaprok. Datang euy woi. Pasea. Tuh, tepuk aki-aki jeung ini pasea. Urang sageun ka pangarsana Ceidar sareng Ki Daus. Anu hiji mah geus ini. Naon jadi masalah. Amankeun. Weh. Kiki. Weh, urang. Hei. Ngalehan itu budak orang. Naon seperti itu? Turuna dong. Hei. Kenangan. Astagfirullahaladzim. Nah, yang ada kerusuhan. Hei. Aduh, ngayakeun kerusuhan. Ada serang. Duduk. Si Mangi urang menetkeun ayo. Aki mah kudu masuk ke budak ini. Ki. Adi oke. Kudu masuk ke budak ini da cak kebutuhan. Lain Ceidar mah naik ke itu hari ini juga jalan ngerti dia semua ya kan bisa ngana bisa. Ulangan, arek naon ieu teh? Hayang heula. Lain rek naon ieu teh? Pan urang teh teu tahu sia cik dari contoh anu bener.
arek dibere sembako lain rek dibere sembako Ya, tausiah belahanan ke tausiah oge dipotong. oh nya ada emang lain tahu tausiah ya Lain tahu sih. lain tausiah drama tauhidnya tauhid ilmu yang sering nanti malah Riki yang sering kemana Riki Tong dulu. ayang sering makan dia keren nih kacau karunya Ya lah, ya mik aja. Orang kesana bertahun. Ceng. Ya ceng. Alhamdulillah para wisata Satu para sampah ini. Elah saja lu jadi gua wel mana orang ngajegang sa urang malamun mangung pasti morosot. Bukan wel. Ya. Pemain teh saporosot. Eta aurat we. makat banget tali rampia ya beda hari juga kurang antara resi satu beda nonton suka mani aduh Ya alhamdulillah masa nanti kalau nanti usia itu dari Bandung kan nanti dari Bandung ya nanti tidak usah nonton. oh di desa Sagon Sasari, sih Sasari, Sagon Sasari nama Tulu Batang, ayo dia lo ayo ngomong dulu. itu tong make ngahayang Pakai wetan kayak sia. nanti jangan Yang udah disalin jangan. Resep bau tales. Tinggal iki. Kudu sanuk-sanuk heula si sok. bahasa jeruk Sok bebeja heula ulah. ikan hiu makan kening ikan hiu makan Kan kening diminta. I love you orang suka mani ayo kan lagi masih ada ayo lawan lagi ikan hiu makan tebu I love you ibu-ibu semua ayah kan lagi masih ada ayo lagi ikan hiu makan ikan tuna ikan hiu makan ikan tuna artinya I love you karang tuna Ayat ini. masih ayah ikan hiu makan badak Ikan hiu makan cakep. badak I love you brudak masih ayah ikan hiu makan hui ngan hitut weh Kebalik. Yo, lamun ikan hiu ayang-ayangan. non Weh. Assalamualaikum. Weh. Euy, loba keneh weh daripada nu asal Waalaikumsalam. Ikan paus makan kepompong. Kidaus memang ompong. ikan hiu makan anak-anak Ikan hiu makan anak-anak. wadar banget Macam-macam orang. iya kan aki ya kumangan ikan hiu jadi ikan hiu Ikan paus dengan gorila. ikan hiu gorila Kiraus emang sudah tua. Bukan ini setelah itu Weh. Tisukan ayah 100 Pak Kades. barangkali ada 100 Naon segitu 100 ada Tong pakai ngayu kan geletikan juga geletikan. ada barangkali tuh kan dona karang taruna weh naon jadi karang taruna unggul lah jadi itu mau pohokan karena seni tradisi puntennya kangsanya di dia ki antara seni jeung agama dengan hiji tadi dia gitu di barengan maka di barengan tausiah aya nu disebutna dakum dakum teh naon wae lain-lain kuru-kurunya nya wae Aina ada konten kan ada
dakwah komedi. Agama, seni, jeung budaya digabungkeun. Kumaha bisa bahas kelompok anjuran? Bisa bahas kom. Ayo maneh naon jeung bujal. Urang mah keur mikiran ikan paus. Nah, Ikan paus teu bawa KTP. ayo gitu. Ikan paus dan bayar we. Teu digemueun. Nanti nyampe teh. Kemana dah gitu? Ikan paus mangan galeno. Kan anu urang mah bisa sindiran we. Ikan paus makan galeno. Aki daus higa. Cintari aku cintari. Cintai seperti saya tadi dengarin ya, dengarin. Iya. Dengarin ya. Iya. Tekekeun. Tekekeun. Ikan paus makan galeno. Aki daus Kegenal ditarik setan. Ceidah diganu. Edan. Terima kasih. Sudah bayar 100 we. Ada yang tadi dia dikeluarkan tahu si anjing sih. Jadi ulah si itu tuh Ulah wasilin ikan paus dan sedimen. Ikan paus higa. Siaga ikan paus saya juga selalu. Tadi dia papatahan lah dia, Ustaz. Ya papatahan lah, kumaha lamun musim payok teh. Nah, tidak jadi ulah silih pojokeun ada kinaus. Ikan paus makan permen. Kinaus tinggal bahomen.